Jak, mumpung ada si Uci tuh orang tanyakan yuk. Ayo, si Uwa pernah aina ubuhnya. Iya tuh orang tanyakan orang itu. Kamu nih anak Uci di dia. Si Uwa mana si Uwa? Oh, kapan geus liburan mah geus mulai. Liburan mah rek kamarana liburan teh. Si Uwa ka mana? Oh, cara ada ngajemput, bapakna ida ngajemputna tuh. Si Uwa. Omat lamun rek ini tiditan ulah ka ditu ka dieu bisi aya naon-naon. Kasih paham bos. Kasih paham bos, kasih paham. Wah. Oh, gua cetina neangan teh tadi teh eueuh. Ting ka mana si Uwa teh? Ieu lamun arek init-initan arek liburan ulah sok kamalinaan nya. Bisi aya naon-naon kolot mah hariwang, buru-buru balik deui rek sabaraha poe. Mau liburan. Oh, salila liburan teh jadi malah kabalik gitu. Abi menanyakan si Uwa kemana Si bapakna digawe kana naon? Ajeng si bapak ka dieuna. Si Uwa kemana si Uwa? Mawa anuk mawa, baju mawa keur salin kadenya udah di ditu teh berentuk kudu mani kudu naon mau salin mawa anuk. Manyang dia mun batur. Mau ka ditu abi macam mau ka ditu. Oh, mali sabun meuli di baharan ku mimin di sabunannya ku ece bonge di baharan sabun, di baharan sagala rupa teh dieu. Kan bae atuh ari arek mah. Rek babahanan ece teh ayeuna arek dibungkus ada bajuna, heuh. Mau ka ditu. Lieur urang ngomong di si Ece mah. Oh, baju anu bodas, baju anu biru, anu beureum. Berarti apa cetelnya? Apa cetel? Kala tuh heuh. Urang bungkusanna ku ece heuh. Wira Ece mah yang Astagfirullahaladzim.